Ari bapalna mah urang babakan reumah. Boga adi urang dukuh lor. Dukuh lor. Heeh. Ai ka Cimaranten mah pangulinan teh. Kamu cangela we pangulinan teh. Heeh, loba. Lain di Arapa. Nya apa teu minang ka dieu? Oh gitu. Nya di Kuningan mah wah panglobana panggung teh heueuh. Di baheula nepi ka ayeuna alhamdulillah urang Kuningan mah mudah-mudahan sing balaleungar sadayana. Amin. Sing sararehat teu loba duit. Sing hajat tunggal poe. Nyapuh aing. Jadi sadere kawan putra ke kapayuna upami tos dibuka mah pasantren gini kayaknya ke pasantren Al-Ayubi. Nu kagunganna pangaresep Bapak Ustad Haji Ayub dinya di Mekar di Mekarwangi pasantren Al-Ayubi pasantren dakwah sareng pasantren kaligrafi hayang jaipongan baik perang aing bayangkeun ku sia lawanna Gatot Kaca geher tapi aing mah bebeakan jempol wae ya